Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa tepang nangu deui sareng simkuring Mang Oleh dina dongeng Sunda anu genah mernah oge tumanina. Dina dinten ayeuna simkuring sejami dangkeun deui hanca dongeng Sunda anu katunda dinten kamari. Hanca dongeng Sunda anu janten judul Ebod Jago Tanjakan episode 33. Mugia ya dong yang anu jadi pidangkeun ku simkuring teh janten panghibur kana kalbu oge pangbeberah kana mana. Yuah pemirsa supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang dangukeun sesorangan kumaha jujungna ngeunaan Ebod Jago Tanjakan episode 33 teh. Mangga Aki Otong anu beunang panarajang ti Raden Barakatak oge Raden Bareketek. Raden Barakatak mah nenggeukeun peureupna kana palipis Aki Otong sedengkeun si Raden Bareketek najongkeun sukuna kana iga burung Aki Otong. Ngadon karasana teh ceuk Aki Otong teh sing sireumeun gitu. Okol kieu aduh ieu mah rek bisa nyandasa cileum kumaha macegana teh kana undul-undul oge moal paeh atuh konyok kieu mah. Dang ya tah dang ebod cek Aki Otong main teh bari ngaliuk ka arah si Ebod anu keur diuk nempokeun Aki Otong bari samubangun kuruas sugan teh Aki Otong bakal kumaha nah kumaha teh tandasa atawa tatuna gede pisan gitu. Alatan panarajang ti si Raden Barakatak oge Bareketek si Ebod teh tuluy manehna teh nembal kana omongan Aki Otong. Nya kulan Aki ocok si Ebod manehna teh bari rada reuas udah samuga huleng manehna teh nempuh kajadian tadi teh. Kieu ya Aki mah elit diuk kalunya lamun diladenan ku Aki mah ejang cik ladenan tuh ku ujang doa mangklok eta teh malah naon anya mah tes diberi ilmu ujang teh ku Aki teh bari samung harewos Aki Otong teh ngadeukeutkeun beungeutna kana ceuli si Ebod. Nya Aki nu bener Aki nu bener ocek si Ebod ruas panonna curinghap ngadenge Aki Otong ngomong kos kitu teh. Bener Aki mah teu bohong maneh teh ayeuna sok we kalasanna kumaha tanaga lapisan awak oge teu palergel komo nyalali mah nah tah kojang mejong ladenan eta dua mangkeluk mah lah Aki mah hayang jiuk we jieu mah kalunya bisi daladi bogang lamun diladenan ku Aki mah. Cek Aki Otong bari kituna teh nepak tonggongna si Ebod sina nangtung sina nyang hareupan Raden Bareketek oge Raden Barakatak. Sanggeus kitu Aki Otong teh diuk mainna teh dina jukut bari imut ka si Ebod. Si Ebod anu ayeuna geus cengkat tina diukna geus cengkat nangtung mainna teh rada soak oge sih kusabab anu rek diladenana teh dina adu jajaten ieu teh anu tadi nu tereh nandasa ka manehna. Santai udang, pokoknya mah
yakin aki mah Ujang nu bakal menang. Ulah salieun kitu ulah salieun kitu. Sok guru dah. Kaluarkeun ilmu teh bakal aya. Tenaga lapisan Ujang teh geus edan ieu mah. Geus leuwih kana 50 kaliun. Sajana Jang sok bolo akeh mah. Hayang ningalikeun hungkul Cek Aki Otong gitu teh. Bari muir-muir jenggotna nu pandang. Sanajan geus warna bodas teh. Sebod ngadenge omongan ucap-ucapan ti Aki Otong pas gitu. Jadi sumanget main teh. Percaya dirina muncul deui. Dumeh emang bener anu tadi disebutkeun ku Aki Otong teh bener pisan. Karasana tanaga lapisana teh kawas leuwih tiwatan saacana anu tas diajarkeun ku Bang Suminta. Sedengkeun nyeri naon ge geus eueuh. Urut-urut atuh eueuh barared oge komo. Geus laleungit. Dumeh geus di ubaran ku Aki Otong. Sok salah ya narik abi ulah makaduan ulah doan gitu banyak ngarampuk manabi tadi tereh di tandasa sok saha amang Raden Barketek atau amang Barakatak sok sakeulanya cek sebot gitu nate bari tutunjuk ku dua ramona, ramo curug oge ramo tengahna nu katuhu. Bari ditungtungan ku ngabelengi ka Raden Barketek oge ka Raden Barakatak. Raden Barakatak oge Raden Barketek nu tadi geus harandapan karuas aya sugan teh. Cita-cita anu kumanehna dipiharepkeun teh nyaeta Aki Otong bakal bisa ditandasa kumanehna. Tambah ambak atuh da. Ngadenge sia boybod ngomong kaos gitu teh. Pok ngomong Raden Barketek teh ka sebot. Aing sia. Allah sia. Aing heula tadi sia kudu nepaek ku aing teh. Layak kudu sia teh. Jadi wajib sia. Adegung pisan sia. Hok sia. Kang, iya mah kuai we nya ojek Raden Barketek nanya ka lanceukna Raden Barakatak nya sok ieu ku si lain lah kudu nepikeun ka tandasa ye budak teh adigung pisan aku oge sarwana ieu budak teh sok ieu akang mah percanten lah kai cek Raden Barakatak bari kitu nate nyakuan leungeun teh doleunna kana sakucalanana. Sanggeus Raden Barakatak ngomong ka situ, Raden Barketek leumpang ka arah sebot bari beungeut teh katempo pisan ambekna teh. Keluar mah kulitna geus jadi hidung, awakna gede. Raden Barketek teh ngomong ka sebot, "Adigung, awo pisan. Strek kojor teh sia. Mun teu ditulungan tah ku si pewat eta teh. Sia bae tadi ge sia. Ya sia. Ya." Gajeleng eta mah. Raden Barketek gajeleng bari rek nenggeukeun dua peurupna. Anu katempona teh sagede gas 3 kilo arek dibabukeun kana beungeutna. Sebot anu nangtung pancuh dina tangtungana. Gancang pisan eta mah gerakanna teh. Sebot nampo lawan adu jajatena rek nenggeukeun peurupna. Manehna menirikat nyingkahan panarajang Raden Barketek.
Plos eta mah dua tenggelan Raden Bareketek teh tekeuna. Si Ebot nyingkahana bari mainna teh cucuralitan ka tukang. Tuluy nangtung di pancu dina tangtungana. Dina kuda-kudana. Raden Bareketek beuki ambek ku sabab keur mamainna teh geus make mode on fire gitu. Make jurus anu pangluhurna. Geus make jurus batu areng angger. Jadi tekeuna ka si Ebot. Goblok sia ningkahan. Yo sia. Cok Raden Bareketek ngagerob bari ngagajrong main teh. Corelat. Muru ka si Ebot anu teu kungsi lah nangtung dina tangtungana. Nampos Raden Bareketek rek narajangkeun deui, tapi katempuana teh ku si Ebot teh nu rek ditarajangkeun ka manehna teh tajongana rek ditajongkeun kana dadana. Si Ebot jadi kaingetan omongan Aki Otong. Yen manehna ulah sieun aya mah kusabab tanaga lapisan anu geus dipiboga ku manehna teh ayeuna geus aya kana 50 kali lipatna tibatan saacana. Kaingetan ku omongan Aki Otong eta Raden si Ebot teh tuluy nyiapkeun peurupna dikeupeukeun rek ditenggeukeun kana sukuna Raden Bareketek anu geus nuju rek ka arah manehna. Si Ebot teh nyiapkeun peurupna, peurup katuhuna dikeupeukeun tas kitu. Maneh teh ngomong sama ngajarawok. Nya sia jeung peurup ieu cobaan. Nyat. Cek si Ebot kituna teh bari ngapelesat ngagajrong rek nenggeukeun kana sukuna si Raden Bareketek. Raden Bareketek anu nempo si Ebot rek nenggeukeun peurupna teh manehna dina gajlengna teh dina kayaan keur narajang ka si Ebot teh manehna sempet-sempet ngomong bae seuri. Arek nenggeukeun peurup kitu. Kocor sia. Ya. Pojok Raden Bareketek. Da kungsi lah. Das eta mah. Suku jeung leungeun anu ngandung tanaga lapisan diadu. Bener pisan anu cek dia ucapkeun ku Aki Otong teh. Kabuktian ayeuna mah. Si Ebot oge rada semu kaget. Sukuna si Raden Bareketek teh anu dipake ku Raden Bareketek erek ditajongkeun ka manehna teh anu ayeuna geus ditenggel ku peurupna si Ebot remuk jadi bingkeng bari ngacleng ngoleang kituna teh si Raden Bareketek teh bari ngagero ngarasakeun ka nyeri. Sleng eta mah aya kana 30 meter na ngoleang awakna si Raden Bareketek tegung sila gedebut. Raden Bareketek tengah gedebut kana taneuh dina kaayaan nangkarak ngabebengkang bari dua leungeunna nyekelan sukul katuhuna anu tadi erek ditajongkeun ka si Ebot. Aduh, nyeri. Katempo tina sukuna Raden Bareketek teh kuku-kukuna teh cara roplok. Pedah tanaga lapisan anu dikeluarkeun tina leungeunna si Ebot teh sakitu rohakana nepikeun ka kukuna si Raden Bareketek teh cara roplok tur ngaluarkeun getih. Bari sukuna teh jadi bingkeng lah. Tulangna teh pengkor. Sukuna si Raden Bareketek teh nu katuhuna. Auh-auhan Raden Bareketek teh. Aduh, nyeri.
sebod anu asal nama mainan teh ngorejat rada kaget domeh tanaga lapisan anu dipiboga ku manehna ayeuna teh saking gedena gitu bisa nepikeun ka sukuna si Raden Bareketek teh nepikeun ka kawas kitu bingkang tur oge getihan ayeuna mah sebod teh hatena tenang pacampur jeung bunga oge kusabab geus boga tanaga lapisan anu sakitu gedena mana teh pok ngomong ka si Raden Bareketek anu keur auh-auhan ngarasakeun nyeri domeh sukuna beunang panarajang ti manehna haha bah bongan ngarasakeun kan nyeri tapi by the way paktos naseep oi pamirsa kumaha tuh cak urang tuna heula ngeunaan si Ebo di jagotan jakan dinten ayeuna enjing urang patapang dangu deui sareng simkuring Mang Oleh dina dongeng Sunda keneh anu genah merenah oge tumanina. Hapunten pamirsa bilih simkuring aya cariosan anu lepat anu awon atanapi nu teu raoseun kadanguna maklum simkuring mah masih keneh anyar keneh ngadongengna pamula keneh. Yuk pamirsa mugia dongeng anu tadi tos dipidang nu simkuring teh janten panghibur kana kalbu oge pang babaraha manah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.